Para mitra kaum dangu nyarioskeun di waktos enjing. Jagat lenglang jeung hawa geh seger. Ci ibun nu maseuhan jukut jeung tatangkalan lembur, ciri alam nu masih asri. Sakapeung hayam jago masih aya nu kongkorongok, ditambih ramena sora sapu ngagosrek taneuh, dumeh kaum ibu keur anteng pada sasapu di buruan imah masing-masing. Bumi Bahkarwita enjing kene geus kadongkapan semah mangrupikeun haji tablo nu nagih sambetan. Dumeh Bahkarwita teh gaduh sambetan ka anjeunna nanging can tiasa mayarkeun. Nu mana harita geus ninggang kana bulana pikeun mayar para mitra. Mang Enos jeung Ce Esih masih keneh di enggona. Dupi pedah peutingna melek janten hudang ge harada kabeurangan. Dumeh ngadangu di pasemahan nuju aya nu sentak sengor ngomongna, Ce Esih jeung Mang Enos ge kahudangkeun. Saha sih di luar gandeng pisan surat teh bari siga keur nyentak geuning ngomongna teh sih. Taros Mang Enos ka Ce Esih. Duh Kakang, ngan siga suantena haji tablo keur nagih sambetan ka Abah Kang. Da Abah teh boga sambetan ka anjeunna. Nya iya bah da aya rengkolna. Di dinya pan sambutan teh 500, rupi geus nunggak 3 kali janten 800.000. Mun teu aya keneh, nya kuring mah teh nyao-nyao, naon we sok nu sakinteuna bisa jadi duit meureun dibawa ku kuring. Dupi pami lain kolot mah bobo oge. Kuring ge geus ambek leuwih ti ayeuna ieu teh. Ceuk haji tablo bari melak cangkeng nunjukeun tulisan pihutangeun Bahkarwita harita nu geus ngabungaan para mitra. Ya punten we ge, panginten isukan atuh ka kuring milari heula. Rupi ayeuna mah da teu aya duit sakitu teuing maji. Aya ge ukur 300 keur cawisan ngaramba jeung meser beas oge. Tembal Bahkarwita para mitra bari wandana memelas pisan ditagih ku haji tablo bari sentak sengor ka manehna. Nah, pami kitu mah tuh. Ayeun kene sok 300 teh kadiekeun bae lah. Rek kurang nama rek isukanya tina naon lah bah. Ting bating teu meunang pisan kuring geus ka dieu. Are hutang dae ka imah giliran mayar kudu ditagihan wae di dinya teh. Ceuk haji tablo keukeuh maksa ka Bahkarwita pikeun mayar. Dupi harita Bahkarwita ge banget bingung jeung nalangsana. Dumeh mun dipasihan ka haji tablo anjeunna teu nyepeng pisan keur ngaramba jeung meser beas di imah. Teu lami Mang Enos teh kaluar ti enggon, bari samping disalendangkeun, jengkel ningal cara haji tablo nu geus sentak sengor ka mitohana. Hei. Ya, aya naon sih? Isuk-isuk gandeng di mah batur. Mun age utang lain kitu carana tuh. Komo kanu geus kolot, sing nyawa ada batu je. Kocap Mang Enos bari calik dina kursi. Haji tablo nu rumaos kageunggeingkeun ku Mang Enos rada lain wandana. Asa keheul ningalna. Dupi pamikirna ukur bisa naon Mang Enos gawe ge henteu komo boga duit. Ah ya kaleresan, Mang Enos. Nyain tina mah kieu we. Urang kan dia dek lagi hutang. Nu geus tanggalna ieu teh keur dibayar. Mitoha di dia teh geus nunggak. Sabar haji, sambetan mitoha teh ka di dinya. Dina rengkolna mah 500. Ieu kulantaran geus nunggak dan teu ngabungan janten 800 Enos. Antosan heula tuh antosan. Mang Enos ngaleos lajeng ka enggon teu lami kaluar mawa duit ditembrakeun dina meja. Ah, ji, etang heula. Ieu duit 10 ribuan meunang nyimpen salami ieu kuring. Sok etang bisi kirang. Rumawi mun geus kaluar ti ieu imah bisi leungit atanapi kirang lain tanggung jawab deui keur urang. Wah, pas pisan ieu Manos. Nyato atur nuhun aturun. Bah, kuring permisi lah bah. Ji, heula atuh. Ulah rek ini tuh wae. Dumeh geus dibayar. Sok mana teken buktosna atanapi kwitansi buktos lunasna. Oh, pohon Nos. Adap antosan. Ya Nos. Geus diteken bukti lunas. Bahkarwita dos teu gaduh sambetan deui ka kuring. Bah, nuhun bah, kuring permios bah. Haji tablo ge mulang, dumeh hutangna geus dibayar ku Mang Enos. Bahkarwita longsong hatena hutangna lunas. Jeung Mang Enos ge nyalametkeun anjeunna para mitra. Loh, Nos, hatur nuhun Nos. Dupi gaduh duit di mana maneh? Kenging kamari damel bah.
Ngiring tarikan sareng batur ngirim kayu jati. Sumuhun bah. Dupi syukur. Pamitos dibayarkeun mah sambetanana ka Haji Tablo teh. Mun teu dibayar nu mawi rada telenges Haji Tablo mah bah. Ya sih, atur nuhun ya abah. Kae si oge ka Enos. Pamugi we. Yang aya rezeki deui ka gentos nu langkung ageng. Nuhun bah, nuhun. Nya ari aya mah moal nya bal tega bah ninggal abah dikitukeun ku batur. Nu aya Enos. Nu kadang ngaturkeun nuhun ka abah salami ieu. Terus nampi Enos salagi Enos yang sadar diri dupi kamari-kamari mapan masih kitu Enos teh bah. Nu geus matong diuwihkeun deui Enos. Dupi ayeuna mah abah geus seneng ninggal parobihan maneh ge. Kapayuna kantun sing alakur we jeung Esi. Sumuhun bah, atur nuhun bah. Nyapunten bah dupi Enos bade katampian heula ka palang hudang isuk ieu teh. Dupi tadi kaudangkeun ku Sora Haji Tablo. Mang Enos harita katampian. Kitu deui Ci Esi lajeng kaburuan nyapukeun runtah. Bakar wita geh kapaguritan bade merepakan ka ingon-ingonna para mitra. Para mitra kaum dangu, singgetna carios, poe ti poe tos kalangkung, minggon ka minggon oge kalangkung. Kitu deui mulan malen dugi ka taun tos kalangkung. Mang Enos jeung Ci Esi geus robih nasib. Pakuwon nu sakitu lega, loba duit teu kurang sandang jeung pangana. Nanging bakar wita ali mengiring jeung Ci Esi. Rumaos leutik-leutik geh pakuwon sorangan mah langkung seneng keur dicicingan. Moal aya nu bakal nyiksi kudi sakarepna keur nanaon oge dumeh milikna sorangan. Kang, dupi wapelor teh entos wangsul acannya. Dupi ku Esih teh di piwarang ningalian pare anu di kidul. Kinten-kintena iraha majeng ka panen teh. Taros Ci Esih ka Mang Enos nuker anteng ngetang duit gepokan di meja kiwari para mitra. Aduh kasih sauran we atuh wapelorna. Tembal Mang Enos para mitra barisi duit teh lajeng diampihan kana kotak menang untung waktos peuting liar ka imah juragan jeung si tuyul nu dikukutna. Wapelor. Wah, wapelor. Gorowok Ci Esih ka wapelor. Wapelor gerikat nepungan nonohan pangangkir dununganana nu mawi wapelor teh geus selami bubujang di Ci Esih jeung Mang Enos ieu cariosna para mitra. Ulan, Bo. Kumaha wa? Tos dilongok ka kidul sawah teh kinten-kintena sabaraha poe deui majeng panena. Taros Ci Esih ka wapelor bari nyepengan kotak nu kaeusi duit ti Mang Enos tadi reres di etang para mitra. Lupi numutkan prakiraan lah antawis 2 minggon deui, Bu. Panginten sami majeng panena sareng gaduhna Haji Mansur. Tembal wapelor harita salaku bujang ukur nurut kana naon wae hal anu dititah ku dununganana para mitra. Oh kitu wa. Nya nuhun atuh wartosna. Mangga bilih wapelor bade lajeng minge mah. Saur Ci Esi bari ditinggal kanggon. Anjeunna ge bade kulem siang nu mawi harita ge waktos teh nuduhkeun tabuh 2 beurang para mitra. Mitra kaum dangu, di beurang harita loba wargi anu ngariung di bumina Haji Karman. Anu teu sanes nuju aya salah sahiji wargi anu tos kalengitan duit waktos wengi. Kitu oge Haji Karman para mitra, anjeunna oge ngalaman sami kalengitan duit ngantos 3 poe kalangkung. Dupi anu ngariung harita nuju nyawalakeun cara pikeun ngajiret ka jelema nu geus ngalakukeunana. Teka kantun wapelor harita oge ngiring kempel. Sanaos anjeunna bujang Ci Esih jeung Mang Enos nu mawi panasaran dupi geunjeleungna nu kalingitan duit geus hampir unggal peuting ayana. Dupi kumaha Haji jarana pikeun ngajiret jelema nu geus ngarugikeun wargi sadaya teh. Taros munggaran pabandi nu harita ngiring riungan para mitra. Ya samentawis ieu dupi loba nu nyarioskeun ieu teh pagaweanna tuyul saurna mah nu nguntungkeun ka juraganana.
Jelas kumaha jara jeung saha kinten-kinten pikeun ngajiret nu ngukut eta tuyul teh atuh Ji. Taros deui Pak Bandi harita dina riungna. Panginten kedah diaturkeun siasat ka sadaya wargi. Biasana nu gaduh tuyul sok liar peuting mari nungguan di hareup atanapi di guritan imah si korban. Bisa oge di sisi atanapi di nu sanesna. Nu mawi ngaran tuyul saurna teu bisa mulang sabab teu apal jalan mun teu dianteur ku juraganana. Kadua aya nu nyarios teh tuyul memang teu katempo nanging barang nu dibantuna tetep bisa katempo sapertos duit nu keur digotongna eta tetep bakal katempo. Salajengna aya karesep si tuyul teh nyaeta ulinan keuyeub. Ceunah ceuk beja mun tuyul geus ulinan keuyeub bakal poho tugas anu dititahkeun ku juraganana. Yang kasempetan urang harita mun dina si tuyul teh ulinan keuyeub bisa ditewak bae ngangge seser paranti nyaduk lauk. Nu mawi saurna tuyul mah moal bisa nembus kana jaring nanging tembok kayu jeung salian ti jaring lauk mah manehna ge masih bisa nembus. Mun tuyul teh geus katewak manehna bakal minta dilepaskeun jeung bakal nuduhkeun saha juraganana. Ceuk Haji Karman harita dina riungan nyawalakeun cara pikeun ngajiret si tuyul atanapi juraganana para mitra. Upami kitu kewengi saena kedah aya wargi nu jagi peuting kirang langkung 7 jalmi. Nanging kudu pada nyarumput jagina di nu poek. Sabab tindakan anu jagi harita pikeun nyirenan jalmi nu liar peuting. Sabab ieu teh geus yakin juragan tuyul moal nya mapah ka jalan umum. Nu mawi bisi kanyahoan teh pasti anjeunna bakal motong jalan kanu poek bari susumputan pikeun ngahindaran ka wargi nu masih melek. Kocap Pak Bandi ngiring andil dina nyieun siasat kiwari pikeun ngajiret si tuyul jeung juraganana. Emang kiwari geus aya nu dicurigaan ku urang teh. Tapi teu patut keur diomongkeun di dieu. Nu mawi curiga teh aya buktos sami sareng pitnah ke jantenna teh. Numutkeun kuring lakung sae kewengi geus kedah aya nu dibagi tugas we Pak Ji supados teu deui aya korban anu janten karugian ku eta tuyul. Satuju. Saur manuk harita geh para wargi pikeun ngayakeun bagean nu jagi peuting. Nu mawi para wargi geus lain saeutik karugian nu geus ditanggungna ku ayana tuyul nu nyieun resah ka jelma nu boga duit. Harita oge diatur ku Haji Karman jeung Pak Bandi pikeun nugaskeun sabagean wargi anu jagi. Kalebet wapelor anjeunna ge kabagean jagi nu kaleresan di wengi ieu kedah ngawitan pikeun jagina para mitra. Para mitra kaum dangu nyarioskeun di tabuh wengi kirang langkung jam 11 harita lembur geus sepi jempling nanging sanes sepi ku sepi sanyana nu mawi aya jalmi mah ngan pada waspada bari nyumput di nu poek khususna anu kabagean jagi di wengi harita. Kitu deui wapelor jeung nu sanes anjeunna kaleresan memang bebas keluar. Nu mawi katugasanana ukur bubujang urusan sawah jeung merepakan hayam cemani Mang Eno saben isuk dugi kasonten. Saluar di waktos eta bebas ka mana-mana oge. Nu mawi nu ngurus bagian imah mah aya bojona wapelor nyaeta mah Ijah. Nu ngurusan reresik jeung nyangwukeun pikeun Mang Eno sareng Ci. Dina kaayaan harita wapelor jeung Mang Amud kaleresan siaga di beh kaler caket ka pakarangan Haji Marwan nu poek oge jempling. Ari nu sanesna ngajagi di beh kidul di tempat nu merdong jeung sami jemplingna nyiasatan keur nu dicurigaan pikeun ngajiret jelema nu janten juragan eta si tuyul. Amajikan mah ya teh dibeyaan kuring angkat di bumi dupi katugasan
jagi sareng Mang Amod. Nanging dunungan mah dayahoan ay. Nah, ngahaja kuring mau nyahoan mah bisi tediwidian. Kocap munggaran wapelor ka Mang Amud nu sareng nyepeng pepentung bari campego di handap tangkal jambu. Tapi kitu mah alus. Numawi punten nyawa. Sanes kuring mah kumaha namnya. Salaresna Haji Karman teh curiga ka dunungan wapelor. Numawi wapelor bil kepala terang mah kapungkur mah Mang Enos teh jalma susah wa. Duh susah oge ngalabatan kuring prihatin teh nya ninggal kayaanana. Dupi teh lah mikir langkung 5 tahun. Ieu manehna teh munjuk wae dunyana tah kitu wa. Salami wapelor ngawula di Mang Enos ninggal damelna teu wa teh ka Mang Enos. Naon sugan damelna? Kocap Mang Amud bari naros ngawitan nalungtik dina curigana sawaleh wargi ka Mang Enos para mitra. Mod, dupi kuage sami nenden curiga oge kadunungan teh. Kahiji tara nempo gawena, kadua mun puting teh kuring sok kaleresan ngalongok tinggon kuring. Juragan teh kaluar ti bumi, bari leumpang mud. Nu heran unggal isuk etang-etangan duit weh. Siga kertas geus ting ambal aya duit teh di meja teh mud. Ceuk wapelor. Numawi anjeunna mah sanes wargi dinya janten teterang pasti tapak lacak Mang Enos kapungkur para mitra. Wah, geus 75% ieu mah wa. Kacurigaan jalmi teh bisa janten moal nyalaan. Numawi geus aya saksi ieu teh anu ngomongkeun Mang Enos kongsi campego di tukang bumi juragan Aep waktu itu mah. Monggo isukna teh juragan Aep kaleungitan duit. Dumeh teu parang kubuk terus nu kuat janten ala eta teh dirahasiakeun keneh ku nu nempona. Duh saha nu nempona teh mun? Mang Jejen, anjeunna kalaresan ujung ngaronda waktu carita ningal Mang Enos teh mang. Wah, bisa jadi janten laras ieu teh mun. Nu mawi bojo uas alami ieu ngaula di anjeunna. Aya hiji enggon nu teu meunang diasupan ku batur salian anjeunna jeung pamajikanana wae dibersihan oge ku anjeunna hungkul. Teuing enggon teh tempat duit atana api kumaha. Panginten bilih kaleungitan mantak dicaram pikeun pun bojo teh ngabersihan eta enggon. Nanging mod nu janten langkung curiga deui unggal kemisonten urang teh dipiwarang wae muncitan hayam cemani nu diingon diurusan ku wa. Ngan getihna teh menta diwadahan wae saurna getihna laku eta teh sok aya nu meser ka anjeunna teh. Teuing pikeun naon? Tah tilinya wa teh nenden curiga mod kadunungan teh. Kocap wapelor ka Mang Amud. Nu beuki dieu Mang Amud ge janten yakin moal nyalahan deui Mang Enos teller ngukut tuyul para mitra. Wah, siga aya nu jalan ka dieu wa, siga aya nu leumpang. Samohon mod, kadangu ku wage nya atuh urang jempe heula. Teu lami Mang Enos ngaliwat. Bari lalaunan mapahna sakapeung ngareret ka sakur juru siga nu keur waspada bisi aya nu ninggal ka manehna. Dunungan mod. Wah, bener wa. Teh nyalahan deui. Hayu urang lindik we ti kajauhan. Urang kukuntit manehna. Ceuk Mang Amud, wapelor ge ngiring kuntit ti kajauhan ka Mang Enos. Mang Enos ge sakapeung ngareret deui ka tukang waspada bilih aya nu ninggal ka manehna numutkeun aman rasa manehna. Lajeng Mang Enos leumpang deui. Muruna harita teh kaguritan Haji Kosim. Tuh wa, anjeunna malah campego di paguritan Haji Kosim. Samohon mod. Tapi pastikan nu jelas mod. Itu karena naon dunungan teh mod. Ceuk wapelor harita keur mastikeun ka Mang Enos nu keur campego di paguritan Haji Kosim. Yul, maneh cokot duit nu kieu nya, yeuh 100 ribuan nu kieu gambarna. Di jero ieu bumi. Babaan tosan di dieu. Cokot nu loba ya. Kocap Mang Enos bari nuduhkeun duit salembar 100 ribu ka si tuyul. Jeung tuyul ge geus surti lajeng harita si tuyul teh asup bari hiber ngalangkungan erang-erang panto guritan Haji Kosim. Wah, menyamod, nyalahan dunungan teh ngukut tuyul. Dupi katempo kumaneh tadi dunungan siga keur ngomong bari campego titinggalanana ka handap. Samohon wa, kalaresan kuring ge nyaksen. Geus teh nyalahan ieu mah wa. Aduh, banget Mang Enos. Teu lami ti tukang aya nu nepuk kana tak-tak Mang Amud. Mod,
aya Mang Enos didinya. Urang geus ngukuntit ti tadi. Kocap Mang Sakri ka Mang Amud bari ngiring ngarindik ngawasan Mang Enos. Dinu poek Mang Enos ongko-ongko bari ngudud teu nyahoeun keur diawasan ku batur nu keur nyumput para mitra. Loh, sangka kena saha Indros wae Mang. Sumun Mang. Geus tinggalan ya Mang. Manehna nu ngukutuyul teh Mang. Nya atuh, hayu urang gerebek wae ayeuna. Teh heula. Urang antosan Haji Kosim. Pasti anjeunna ge masang keuyeub dupi waktos ngariung oge anjeunna mah paling teu heula ngomong siap dipucing ieu keur melekan di bungina bari masang keuyeub. Teu lami wapelor ngocap kitu ti hareup Haji Kosim gugorowokan para mitra. Kocapna menangkeun tuyul nu kacaduk keur ulin keuyeub. Warga, ieu tuyulna beunang. Dulur karempel ieu tuyulna beunang ku urang kacaduk yeuh. Ger atuh para wargi teh harita rikat pada gibung. Pada kaluar anu pada nyumput teh aya nu kaluar ti imah, aya nu jol ti kidul, ti kaler, ti wetan, teu ka kantun Mang Enos. Nu geus terang si tuyul teh kacaduk ku Haji Kosim, Mang Enos rikat lumpat ngan kabujeng katewak ku Mang Amud para mitra. Ayo, teh ka mana Nos? Maneh teh geus kanyawan ayeuna mah. Nu ku tuyul teh maneh. Pantesan maneh teh beunghar, dupi boga tuyul si ngoreng mah euy. Naon, urang mah keur kieu bade uih. Geus ti kaler. Geus teu bisa alasan deui dunungan. Dupi si ngoreng mah dunungan teh ngukutuyul. Nya pantes we saminggon sakali ayam cemani dipencitan getihna di wadahan teh keur dahar si tuyul ieu teh. Geus, bawa wae ayeuna ka hareup, tong dilepaskeun ah. Hah, ayo bawa. Mang Enos ge harita digendeng ka hareup. Wargi nu gimbung ngariung harita teh sirikna keheul ku nareunggelan ka Mang Enos. Si tuyul ge kekerjetan dina caduk lauk anu dikonci ku Haji Kosim. Teu lami Bakar Wita ge ngiring ningal para wargi nu rame harita. Jeung reuas dupi ningal Mang Enos harita nuju ditareunggelan wargi dupi ampun-ampunan. Aduh, geuning Enos. Kumaha? Dupi si ngoreng mah Enos nu geus ngukutuyul. Kami oge moal nya dugi ngalibatkeun Abah dina kiwari. Dupi kami yakin Abah mah teu terangna naon ieu teh. Ceuk Haji Kosim, nya harita Bakar Wita ge nanggung ka era kusanyana terang Mang Enos beunghar teh sing horeng mah ku ngukutuyul para mitra. Nya panginten numutkeun kuring mah saena langsung we serahkeun ka pihak berwajib. Nu mawi kitu oge ka anak sieum kuring. Panginten dina hal ieu aya kongkolikongna jeung si Enos nya mangga masrahkeun we. Abdi mah kangge dibantun. Mun umbar dugi kapati ditenggeulan tangtos baya oge kangge sadayana bisi kahukum ku pedangan ge hakim sorangan. Nya satuju, kuring ge sok ayeuna mah bantun wae ayo. Sakantenan cai sih urang bawa. Kocap Mang Amud harita para mitra. Batur ge saur manuk bade mawa Mang Enos jeung muru enggal ka bumina pikeun mantun Ciesi keur diserenkeun ka pihak berwajib. Nanging dina kaayaan kitu harita ngadadak ku aya gelap. Teras nyamber ka Mang Enos dugi katutung awak Mang Enos jeung ngantunkeun harita keneh. Oge caduk nu digenggemna ku Haji Kosim ngadadak ku hurung seuneu kaduruk tepuguh-puguh nu nandakeun si tuyul teh ngiring apes jeung juraganana harita para mitra. Kitu deui kasusul reang jalmi nu gogorowokan aya bumi kahuruan. Kahuruan. Bumi Mang Enos kahuruan. Kitu akhir carios Mang Enos nu ngukutuyul para mitra. Dupi bumina nu kahuruan tepuguh kawitna mawa korban nu teu sanes eta teh Ciesi nu geus hirup bareng jeung Mang Enos dina salami ieu ngukutuyul. Nanging Maijah tiasa salamet tina ayana kahuruan harita. Nu mawi enggon anu ditempatan ku anjeunna mah teu pisan kaduruk sanajan seuneu nu hurung teh gedena teu kira-kira. Kitu deui imah batur nu sejena istuning aneh ku salamet taya pisan nu kaduruk sanajan salenjer usuk. Nu mawi kaayaan harita mangrupi ajab nu ditampi ku Mang Enos jeung Ciesi nu geus nyalahan jalan hirup hayang beunghar ku ngukutuyul. Panginten sakitu jalan cumarios Mang Enos ngukutuyul teh para mitra.
Sim kuring nyuhun dihapunten tina samudayaning kalepatan. Hatur nuhun ka sadaya mitra kaum dangu anu tos ngadangukeun dugi ka tamat. Pamugi ieu dongeng teh sing kabantun hikmahna salangkungna sing janten hiburan. Sim kuring permios jeung diakhiran ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.